cacak kuing tanggon. Kudu cacak tanggon aku ingin kana. Daun nang orang gulung pinasna oge. Nek oge balik ke kitu. Naon teh hartanya? Pikir kumaha. Iya bener. Rek ngobrol ye. Heeh. Udah mau toleh ti bingung nya ngal ge. Mana deh getol mas manggarpu, sepatu. Kebon ya. Naon lak naon bi? Acan panen mah. Oh, kapol meres alus kapol. Si Deda itu telepon tapi awak kasih pulang. Bisa kena ngaliwat 10.000 tuh. 10.000 ai kapal garing masuk 30. Lain mun basa anyar ti sawah enang kebon. Di bantongan 10. 10 ina teh. Yo, menang sakintal ge lumayan. Sabarahaeun. Pada lega ieu mah. Pan lega ieu mah. Enggak kumaha cak buah. Heeh. Buahan mah da teu payu dapur wong ku. Lain solusina kunaon sok digemuk make gemuk naon? Poska. Poska. Tara make nu sajen ti doma atau naon? Dicampur we diaduk da moal mahi atuh. Anu ibi eta lamun rek digemuk di nya moal mahi sakintaleun. Lamun digemuk. Lamun bener-bener digemuk menang meuli unggul kitu. Kali ukur 3 kilo sok adeukeun jeung teh doma jeung lebu. Keun bae penting mamahi we urang teh tah kitu aya hasilna. Aya diduakeun urang teh penghasilanna. Daya mangga heuge enak ge. Di mana eta di mana? Di mana? Kitu teh saya teh ukur 1 kilo sing asum itu cing teh ieu mah loba. Sok asum kapal mah. Biasa mah sok raekeun beutkeun baturna cenah teh. Si solusi hirup ya ngarah tenang we kieu keur urang kumaha ye? Solusi supaya tenang gitu nih si ibu mah pengalaman dan geus sepuh mah pengalaman. Pengalaman naon judulna? Lain ngarah teu riweuh gitu urang. Sabar kabot. Mah hiji jelema teu riweuh kalau hirup keneh. Ngarah teu loba kabingung, teu loba kasusah gitu intina. Jadi urang kudu kumaha tah solusina? Solusina ieu bingung ngitung-ngitung urang mal aya enteng mah hayang untung. Jadi kudu kumaha tuh? Mahi dahareun kumaha cek urang. Dina rendahna kudu sabar, dina lobana kudu syukur. Ngan sapanjang hirup mah mal aya kabingung teh boga hutang jeung kabingung mah aya teh boga dosa. Bakal anger aya kitu ngupuntrit. Aya mah punten kitu lah sabab kahayang urang jeung kabutuh urang. Sabab lesot ieu datang ieu nya. Lesot ieu datang ieu silih ganti. Berarti intina mah urang mah tarimakeun we nya. Syukuri, jalani nya, nikmati. Mah eueuh pikiran mah. Sapanjang hirup. Da moal toleh ti bingung nya ngal ieu ge. Nya bener wi.
urang oge ceking teh dina taneuh dina taneuh tuluy make padung make boe. Aya mah make minyak seungit naon teh da hartanya. Pikir Nya bener. Rek ngobrol ye. Heeh. Nah, terus teh hayang ngabalanya anu tahlil harta bener. Heeh nya. Bener. Harta. Wah, hebat Minanggung. Alhamdulillah. Heeh. Nah, Hayang jariah harta bener. harta. Pikir kumaha. Jadi harta teh kapan kudu dibawa ibadah teh ya, jadi manfaatna teh kudu dicampur jeung ibadah. Sok anu carita nu can boga pengalaman, sok jeung jiceplak da pugucan kaalaman. Heeh nya. Terus teh kitu tah. Hayang kurban harta, hayang ekah naon hayang naon-naon Kudu harta, kudu boga domba muningnya. Eta teh harta keneh pan. Ilmu paju dunya siar. Ibadah ulah tinggalin. Ulah tinggalin. Ibadah kudu daek. Sakudeung ge mahala. Gede mungna teh. Nya bener gogodana teh nya. Nah. Cewek Bener. Nganir. Ngani rusum hujan. Lamun kira teh mah ditacak ku aing tanggona. Eta aduh gagabah kitu. Hah? Cai kana kang ngaliwat tuh ka mana? Iya cai tengah golontor tanah solokan. Nah, cing teh nya saat sok teu da sana nu hieu hayangeun cing. Nah, rata dicocok kan. Lai ku mana teh? Cai leutik. Kudu ditacak tanggona ku aing tigana. Daunang urang ngagulung pinasna oge. Nek oge bae ka kitu kan jago kitu. Naon ieu gedeaneun keneh? Eueuh. Heeh. Zaman nganir teh bari teh orang dialakukeun eueuh cing teh kumaha da geus panjang umur cing teh. Naik di papai nanti ke gunung nggak? Jiga. Ada tika marina bahasa hujan menepi. Nah, kalan-kalan. Nah biasa napan sok nepi ning tika marina mah. Sari lah baru yang singjar plak sari teh naon yang lain yang sari lah kalaman podek mata ge sampai boga buyut tuh segala kalaman. Ya jik teh ngatulah ngarabadag heuh. Ke kudu ridho ngara jadi ibadah mah mun teu ridho maka kacapetan moh ibadah teh jadi. Ibadah kumaha? Kudu ikhlas. Ya mah belah dia mah marahakan urang hieu mah sabarahakan. Malah pika aya hirupan. Angernya atuh mal hirup teh baranghakan mah. Sok ngaco wae si Akang mah heueuh. Lawuh we mah ngobrol. Heeh. Kitu ngobrol teh kali. Heeh, jadi gitu. Sing harasil weh. Sagala pelakeun be ngerayalaeun heuh bener. Ah, gitu bener.